kabagjaan dina rumah tangga mah ai teu diukur ku harta. Sanajan urang batu susun dahar jeung daging unggal poe loba duit tapi unggal poe dordar pasea jeung salaki ngeunah henteu urang unggal dinten tuang jeung daging duit loba tapi unggal gig jeung salaki pasea raos henteu. Mending dahar jeung daging tapi unggal poe pasea atawa dahar jeung asin tapi silih huapan. Mending dahar jeung daging bari silih huap. Sanajan dahar jeung asin tapi silih huapan jeung salaki, eta asin teh karasa nikmat-nikmatna teh karasa asin. Daras kitu daras. Sanajan dahar jeung daging ai tapi lamun dordar pasea unggal poe daging teh moal karasa geunah. Berarti kabungah dina rumah tangga teu diukur ku harta, teu diukur ku ngeunah dahar, tapi diukur silih hargaan jeung salaki sing bisa tanggung jawab ka pamajikan. Kartos Kang Dena anterkeun pamajikan menang ridona Gusti awas rumah tangga teh sanes keur heureui